Alhamdulillah ieu baraya munghuna mah ieu sore ieu dibere halodo. Tahgeun mantagan dipoekeun poe pare kabeh baraya. Lilik baraya sapanjang jalan he. Ieu di kampung malamun musim pare kieu. Musim hujan deui, heeh. Musim hujan kieu ripuh ieu. Dilik kaungal jalan he. Masya Allah baraya. Munghuna mah ieu pekejon ieu baraya kieu. Engke dahar ieu pan. Aing geus tuhur giling pan. Ieu munghuna mah alpakir moe poe ieu mah baraya ieu jaya halodo. Tuh sepanjang jalan. Dilik baraya. Alhamdulillah panas deh tuh baraya. Sampai kali itu tuh batur ge moe tuh baraya tuh. Moe munghuna mah usim panen ieu baraya. Dilik pare. Tuh. Mesti diunggal sisi jalan ieu, lamun lain jalan mah geus diamparkeun kabeh di ieu tengah jalan ieu. Kulantaran ieu jalan atuh barbagi bae lajuna mah. Tuh. Masing lobaan ini moe baraya tuh. Tuh. Itu doang tah, aya motor doang aya di jalan mah resikona. Maju kudu dikasih sisikeun. Doakeun bae baraya mudah-mudahan sing enak ieu hasilna.